Kabeneran si Aki teh haritata salat asar keur ditepas bari nyang hareupan cikopi anu ngumpul keneh jeung sepancau kepok. Ari Aki Wira teh di imah nama ngan jeung anakna bae anu bungsu da lanceuk nama anu dua geus karawin. Baroga salaki dibawa ku salakina. Aki Wira teh boga anakna ngan 3 awewe kabeh. Ari anu bungsu mah can kawin. Nya ngurus manehna harita nyaeta Amran. Amran uluk salam. Assalamualaikum. Syekh Amran bari keketro kana panto. Ti jero imah aya anu nembalan cora aki-aki. Waalaikumsalam. Mangga kalebet da teu ditulakan. Ceuk Aki Wira. Geus kitu Amran asup ka jero imah terus sasalaman ka Aki Wira. Bari pok ngomong kieu. Kumaha Aki damang bari gek diuk Amran teh dina palupuh. Aki Wira ngajawab alhamdulillah sae danget ieu mah ujang. Dan baralang we Amran teh nyaritakeun pamaksudanana yen manehanana teh keur katarajang rarepet nyaeta ngabogaan anak anu keur katimpa musibah. Aki Wira surti kana pamaksudan naon-naon anu dicaritakeun ku Amran. Ya kacindekanana Aki Wira teh ngayaan. Teu talangke deui haritana oge Aki Wira milu ka Amran rek ningali anakna Amran anu keur gering. Sanggeus tepi ka imah Amran budak anu gering teh dipariksa terus ku Aki Wira peureum bari kujam-kujem ngadoa teu lila bray bentak terus nyarita. Ujang ke Aki bada magrib ka dieu deui jadiakeun bae daun seureuh jeung sapu nyere kaung 3 leunjeur. Ceuk Aki Wira. Terus Amran deui nya. Wah mangga atuh. Naon deui Aki anu dipunut ku abdi bari disayogikeun. Geus ngomong kitu mah Aki Wira mulang deui. Belah kulon hibar layung panon poe geus nyurup tanda beurang kaganti ku peuting harita wanci magrib geus kaliwat. Saenggeus salat magrib Amran teh sasadiaan nyadiakeun naon-naon anu dipentak ku Aki Wira. Nyaeta nyadiakeun daun seureuh katut nyere kaung 3 leunjeur keur ngihtiaran anakna nu keur gering katarajang panyakit kuris. Keur kitu ti luar aya nu nuluk salam. Assalamualaikum. Sora Amran buru lawang panto bari nembalan aya nu nembalan ti jero. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Bari mukakeun panto Amran ngahiap-hiap nya unggah ka imah. Gek Aki Wira diuk bari nyarita kumaha ujang Amran tos siap pasaratan anu dipunut teh. Kitu teh Aki Wira bari ngareret kana beungeut Amran. Harita atuh Amran surti kana naon-naon anu diomongkeun ku Aki Wira. Manehna mikeun daun seureuh dina baskom jeung sapu nyere kaung 3 leunjeur. Aki saya nama mangga Aki bari ngaleueut heula da cikopi mah sareng laleuwna pantos sadia eta. Aki Wira unggeuk bari rot cikopi teh diinum terus anjeunna cumarita. Jang Amran engke ku Aki ieu seureuh sareng nyere kaung teh rek didoaan. Wayahna ujang ulah sare sabab engke peuting bakal aya anu datang ngirimna mangrupakeun awewe. Amran ngadenge kitu teh ngarenja greuwas tur sieun. Inget kana peuting tadi manehna teh nyaeta nu datangna teh pan sora awewe Nyi Kiki. Ceuk pikir manehna bisa moal manehna nyang hareupanana. Mun jurig nu peuting tadi teh datang deui eta oge dicaritakeun ka Aki Wira.
Geus kitu mah nya Akiwira teh unggut-unggutan engke peuting lamun pas eta juri kuris nembongan ulah asa-asa cepret bae ku nyere kawung engke kujang bakal kanyahoan sorana kumaha pijadieunana. Sanggeus Akiwira mere bejangan kitu teh terus amitan mulang teu poho oge anjeunna teh mere nyaho heula yen daun seureuh supaya dikeuman ku cai panas dina baskom. Cenah mah caina teh rek dipake mandi ku anakna nyaeta Amran. Anakna Amran keur salila tuluy poe atuh Amran teh ayeuna mah rada ngemplong hatena teu pati hariwang teuing. Sanggeus Akiwira mulang nini rutin rojo ti kamar bari nanyakeun naon-naon nu aku Akiwira diamanatkeun nya baralang we ku Amran teh dicaritakeun ngan Amran teh teu ngabejakeun yen ke peuting baris aya juri kuris mah da karunyaeun ku indungna disisieun. Malah harita oge dititasare ka kamarna maturan anakna keun cenah Amran mah rek melekan bae sorangan waktu muru ka peuting jam 12 peuting geus kaliwat. Di luar langit angkep jiga rek hujan waek mongkleng buta rata teu kaciri curug-curug acan harita mah can aya cempor atawa damar. Ti kajauhan hawar-hawar sula anjing babaung mani ngelewung keur kitu seor gelebug sora angin nebak kana tangkal awi di sadapating saleor sada ngaguruh asa ketir palala kana kenteng sadaya nu ngawuran. Amran anu karek ngalenggut nundutan ruas kagereuwahkeun ku sora anu ngabeledug kana panto terus manehna cengkat teu poho babacaan heula maca ayat-ayat Al-Qur'an. Hatena jumerit kanu maha kawasa keur kitu reket panto teh muka ari Bang Brai teh di luar jiga aya anu ngabeleg begideung buukna ngarumbai panjang harita di luar nyanyayan rada caang sinar bulan mimiti nembongan mega hideung anu naklek teh geus nyingrai ka sapuku angin anu tadina rek hujan teh tetulus eta anu ngajirim di luar teh tangtung nanang hiji nini beungeutna ngajaran doa jiga carenang aya nanahan kosorot ku sinar bulan makhluk di luar teh seuring nyikik estu matak sebera kana hate. Tapi teu kitu keur Amran wawanena mimiti mucung hul deui da inget kana papatah Akiwira. Amran nangtung terus ngadeukeutan lowang panto bari nyekel nyere kawung tilu leunjeur ngan teu anta parah deui manehna ngagajleng bae kaluar bari nyabetkeun nyere kawung bari maca ta'uj eta makhluk anu keur nangtung jiga anu teu napak kana taneuh teh ku Amran disabat ku nyere kawung ngeunaan kana pas kana awakna pisan atuh eta makhluk teh ngacerit ngoceh tobat sorana sadahandaruan ngirung eta we teh sora awe nini teh geus kitu males ngaleungit jadi haseup ngebueuh. Naon sababna eta makhluk nepikeun ka ngoceak ngajerit cenah mah eta anu katempo ku makhluk anu tadina nyere kawung teh katempona mah lain nyere tapi pedang gitu nya nu kacida seukeutna sabab geus didoaan ku Akiwira geus kitu mah Amran buru-buru asup ka imahna bari jeung ngucap muji syukur kanu agung